Aduh, assalamualaikum Bapak Nan, kumaha damang? Kumaha damang ya orang Ciamisnya. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbi orang Ciamis. Aduh, syukur. Cikan baru cek lagi si Bapak Nan pernah ningali jurig keung teh kamari cenah. Kumaha dongengna teh? Iya jurig lupa. Itunya kuring erek kulin. Ya Allah. Awewe ari awewe. dorang atas aya nu maot. Putingna urang ulin ke awewe. Nya. Karangdanya terus Ari teh pas aya eta nu maot teh keur nyarande wae. Ya Allah. Nah, pocong. itu pocong. Bodas. Iya bodas. La ilaha illallah astagfirullahaladzim. Entah lupa. Ditinggalikeun teh wabinya ngoloyong teh ngambang. Ya Allah ya Rabbi. Keuntungan. Kawas engkang-engkang na cai teh ya. Gitu. Lempang kan? Iya. Jadi ngarayang. Lempang wae ngoloyong gitu. Uguk egang. Iya. Jadi uguk egang lempang nah. Keuntungan. Kunjungan di ieu keneh itu biasa dibengket keneh ieu teh basirah teh. Ya Allah ya Rabbi. Lalaki awewe. Lalaki. Eta di Ciamis. Iya. Ya Allah ya Rabbi. Aya di baru anu manggil anjing keur udud kumaha? Eta mah wayah subuh eta mah. Di Ciamis. Di Ciamis. Eta tangga batur. Sadesa ngan beda blok gitu. Beda kampung gitu mah. Ari kitu aweuna teh geus ngirunceuna. Bihabu tengah naur cai tengah nyamuk gitu. Ari teh aya nu mentasieuna tetanggana. Ari dipolongokeun panto. Anjing keur cenah Anjing keur si duru bari udul. diuk di colong. Jodoh. La ilaha illallah. Jadi jalma anjing. Nya ari kitu Bajuna can dibuka berenya. nya encan ari kitu jalmana teh nya pentasieuna ka tulus jadi. Ngogok murnya. Aya anjing keur udud. Aya anjing keur udud cenah anjing saha nya jadi jodoh cenah. Ngaranna teh si Husnan. Anu ngarupakeun anjingna. Nya. Ya Allah ya Rabbi. Mang Husnan. Bisa bahayeuna. Aya keneh hayeuna ge beunghar. Ngan eta mah meureunana teu di waktu umur meureun tak mah. Panjang meureun da aya keneh hayeuna ge. Ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi. Baru cenah kamari aya anu ngirim duit cenah bener. Eta mah baheula eta mah. Nya kanu keur ngaronda. Aya nanyakeun ngaran si anu. Nya kitu ku nu ngaronda teh dituduhkeun imahna. Mawan naon? Anjalmana teh memawa tas. Gede. Ya sedeng lah. Gede teu kitu leutik teh. Eta jam sabaraha? Ya golongan jam 12 lah ari pek teh nanyakeun ngaran Mang Udin. Suka jembang entep. Ya dituduhkeun tah kanggang ieu tah pagarna pagar anu rupana. Ngaleungit we. Henteu can ngaleungit, hayuh ngoloyong ka gang teh si jalma teh. Itu buka ari kadituna nama kitu. Geus bah imahna nama. Ari pak jadi beunghar jalma teh. Apa teh jadi beunghar jalma lagi. Meuli naon mobil, kios. Lah ari mobil mah dengan meuli kios wae di pasar. Sabar hiji. 2 siki. Langsung beunghar. Langsungan ayeuna tos maot nu ieuna nage. Ka sakitu taun maneh, umur maneh. Aya tuyul ka pasar. Pasea tuyul jeung tuyul. Tuyul jeung tuyul. Nya. Ya Allah ya Rabbi. Ari cek lu bogana teh cek lu hijina. Maneh cenah ulah mamawa nu kitu, cenah da aing oge boga. Sarua ngala duitna. Sarua bae aing oge cenah eukeur cenah. Tong dideukeutkeun ka nu aing. Jadi pada sehat kan tuyul Ya. Ya Allah ya Rabbi. Dasar Mang Enan lah. Tah kitu teh dongeng sareng urang Ciamis. Mang Enan. Aduh alhamdulillahirabbil alamin.